Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurijang tepang dari pamiarsa sareng sim kuring di channel Politikus Cilik. Anu dinadangat ayeuna sim kuring baris medar hiji carios misteri dina bahasa Sunda anu judulna Imah Kosong. Pamiarsa carios ieu diropea tina rubrik carita misteri mangle anu diserat ku Komala Suta. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang awitan dongeng misteri dina bahasa Sunda anu judulna Imah Kosong. Ceuli rancung-rancung ngadengekeun teu nyalahan, datangna ti dapur Bu Haji Yayah. Sorak cungkring besi dikuntrang kontreng kana katel, bangun keur aya nu gorengan atawa nu ngalik-malikeun kaolahan dina jero katel. Teu nyalahan, sakali deui dicoba cili direbeng-rebingkeun. Bener, bangun keur aya kagiatan masak di dapur. Naha saha nu keur aya di dapur imah nu wangunana ngarendeng pisan jeung dapur kuring. Sakanyaho tadi beurang kuring tepung jeung Bu Yayah di tepas hareup imahna keur ngonci imah. Pakaianana geus rapih, make gamis hejo pucuk cau, ditiung pula sarua. Tapi kekembangan bodas laleutik. Rek meuting dicililin cenah di anak lalaki anu ngan hiji-hijina. Kahar ti kitu mah saprak ditinggalkeun maot ku Pak Haji Misbah, tangtu ngarasa keung sosoranganan di imah anu sakitu ublug ablagna. Mangka leuwih ti sataun kituna teh. Sakali-kali aya nu maturan incu lalakina, tapi taralila ukur sapeuting dua peuting. Maklum masih keneh jajaka, rada sangeukeun meuting di imah nu aya di pasisian. Keur naon ngotok ngowo di dapur jam sakieu nyai? Kuring ngaranjug reuwas ka cida. Kang Ano ngajengjen dina lawang. Dia gerak Kang. Kuring merekode bari ngangkatkeun curug jeung jempol nitah salaki ngadeuketan. Tah, dangukeun coba ku Akang. Bisi we abdi nu salah dedengean. Teu loba komentar, salaki nurutan. Milu neueulkeun ceuli kana bata. Nu kunsrang-konsreng atra kadenge sorana teu jauh siga nu tadi. Piraku Bu Haji Yayah pirajeuneun masak wayah kieu. Tarang salaki kerung bari neuteup kuring. Atawa meureun keur aya anak-anak terekna ti Jakarta. Sugan matak jadi paciweuh puting-puting kieu. Mun anak-anak terekna aya ka dieu meureun ti tadi ge kadenge suara mobilna atawa gujrud ngawarangkong. Meureun ngawarangkongna di jero hate, ceuk salaki ditungtungan ku ngahehe. Geus lah, mikiran teuing nu masak tengah peuting. Mending urang kaanggon deui. Tapi Kang, meunggeus. Salaki ngabetot leungeun kuring sangka nuturkeun. Isukna tabuk salapan tepung jeung Bu Haji Yayah. janten Bu Haji teh ngawengi dicililin. Kuring nyelok. Nya Nyai. Ari wengi di bumi Bu Haji aya jalmi. Kuring nyelok deui. Bu Haji geuwat gideug. Jalma saha atuh Nyi? Panyorangan. Kuring molohok. Ari kitu kumaha? Bu Haji malik mencrong ka kuring. Henteu. Kuring nyalenggorkeun wangkongan. Ari putra-putra almarhum Pak Haji Misbah asa tos lami teu ka dieu nya.
nyaeta. Bu Haji kalah cari nakdak gewat we kuring ngasongkeun cin teh manis nu haja disuguhkeun. Jadi asa dosa geus ngabalukarkeun Bu Haji sedih. Ku kitu nama karunya ti heula waktu salaki naju meneng keneh anak-anak terekna nu ngaranjak di Jakarta sok remen ngalongokan. Rebo ku babawaan, boh pake boh kadaharan. Malah duitna ge ngeupelan. Tapi disaprak Pak Haji teu aya mah langka daratang. Ti harita Bu Haji sok huleng jentul sorangan ditepas. Pikeun ngusir ka Simpe sok ngajak tetanggana maturan ari peuting. Tapi tetanggana langka nu daraekeun. Pedah mindeng ngadenge beja remen nempok nepi kaki eungeun. Di imah Bu Haji babakuna mah mun nu boga imah miang kacililin ka imah anak lalaki hiji-hijina. Sanggeus Bu Haji ngaleos, kuring jadi mikiran caritaan batur ngeunaan imah eta nu geus ditatawarkeun ka balarea. Samalah di Mumurah. Bu Haji ngararancang pindah ka Cililin, dumuk di imah anakna. Pang-pang nama hayang diriung ku anak minantu incu jeung dulur-dulurna. Di dieu mah liek dengan liek lain cenah. Bu Haji meuting di Cililin. Imas tetangga nu pahareup-hareup pisan jeung imah Bu Haji hari weus-weus ka kuring. Isu keneh bari mawa beja nu saenyana geus lain Rusia. Unggal Bu Haji miang ka Cililin ninggalkeun imah sok aya we anu kawenehan ngadengekeun sora-sora nu aneh. Apaan penting teh? Aya kana tabu 11 nama. Imas rek pariksa motor di luar bisa aya maling. Ari kitu Kuring kerung. waktu panon musir ka imah Bu Haji tina hordeng nu ipis katara tipi teh keur hurung. Ceuk Imas deui. Kuring ge nyaho hordeng hareup imah Bu Haji sakapeung sok tara disarelekeun nu kandelna. Jadi ngan kaya nu ipisna wungkul. Poho kitu ceuk Bu Haji. Mun kuring ngetan. Maklum geus kolot, umurna hampir 63 tahun. Tangtu di luar bisa atra ngilikan ka jero sanajan ti kajauhan. Komo Imas mah pareup-hareup pisan ukur kahalangan ku wates gang nu heureut. Imas teh ka jero deui we. Tuluy nginget-nginget deui yen Bu Haji burit-burit miang ka Cililin. Malah bebeja ka Imas tur mihapekeun nalingakeun imah. Geus kitu kajurung ku rasa penasaran. Teu kaluar tepas da keueung. Bener pisan ceuk. Tipi teh hurung we. Asa piraku deui mun burit Bu Haji poho mareuman. Lantaran mun nya poho mah ti burit ge tipina ku Imas meureun ka Bandungan hurung. Bener teu ceuk? Kuring nyanyakeun. Tapi aya sabaraha menit ti harita tipi teh jual pareum ceuk. Tuluy teu lila hurung deui, tuluy pareum deui. Kuring melohok ayeuna mah dak sakala bulu punduk cengkat sakitu isuk-isuk keneh. Wangkongan Imas tuluy kabawa nepi ka burit. Mangka salaki geus 2 poe miang ka dayeuh geus nuluykeun hanca pagawean di proyek dulurna. Kuring nyorangan di imah. Budak nu geus jajaka leuwih resep ngariung di imah lanceuk. Lantaran aya batur ngawangkong budak lanceuk sapantaran sakolana ge di SMA nu sarua. Ti burit dipeupeujeuhkeun sangkan ulah meuting. Tapi nepi ka tabuh 10 can mulang keneh teu ngarasakeun indung mah keur nyorang ka keueung. Tadi nama tara kieu najan awewe kuring mah lain jalma borangan liwat makam ge wani sosoranganan. Salaki remen ka dayeuh geus biasa ditinggalkeun. Budak ge langka meuting di imah. Tapi peuting ieu pang-pangna
sanggeus beuki loba jalma nu nyacapangkeun imah Bu Haji, nu remen ditinggalkeun diantep kosong. Keur mah eukeur saha atuh jalma nu daek dititah nungguan eta imah bari teu diburuhan. Najan diburuhana oge sigana cantang tu aya nu haateun. Suku dilengkahkeun ka dapur, ceuli rancung waktu mireng sora di wangunan di dapur kuring. Dapur Bu Haji, sora nu keur mulak-malik asakan dina katel atra deui ngajelenging kana ceuli. Geuwat suku dilengkahkeun, kegancangan keluar ti jero dapur. Karek ge tepi kalawang kamar ari jepret teh pareum lampu. Gusti dadak sakala hayang ngoceak ku dikersakeun teh ieu deui tara-tara punduk beuki ting puringkak. Inget beja tetangga, inget wangkongan Imas, inget sora nu keur kunsrang-konsreng. Mama, aliran, geuwat ka dieu we, cek ua meuting di dieu bisa geung mah. Sora budak dina HP waktu diteukeun kana ceuli. Hadena neundeun HP teh tita tadi oge ngahaja dipesakan bari ngaraguan telepon ti bapana. Tapi geus peuting atuh Jang. Kuring humar hemir. Can tabu 12 atawa ujang mapageun ka dinya nya. Aguan atuh. Cek budak tina sorana aya rasa kahariwang kanu jadi indung. Ulah Jang. Geuwat kuring neundeun HP kana pesak daster. Upuy apai muka lawang panto. Suku nukeran sendal-sendal nu patulayah ditepas. Sarampasan karampa ku suku. Rusuhan kuring muru-buruan. Poek tapi dihareupeun imah Imas nempo budak kalah asup ka lawang pager imah Bu Haji aya. Digeroan sababaraha kali teu ngawaro. Kuring nyampeurkeun budak geus muka kunci imah kosong tea. Tayohna mah meureun Bu Haji mi HP kunci ka budak kuring nu keur meujeuhna beger. Pikiran dirubung ku rupa-rupa, boa-boa budak teh ngampihan kabogohna di jero tiburit keneh. Rasa keung nu tadina ngagugulung kasieulkeun ku rasa keheul ka budak. Paingan teu daek maturan di imah, ari bieu nitah kuring buru-buru ka imah lanceuk. Rek naon atuh? Sababaraha jongjongan kuring ngajega hareupeun lawang panto nu nutup deui sanggeus budak asup ka jero. Ceuli diteueulkeun kana panto ngadedengekeun paguneman budak jeung kabogohna. Tapi simpe ngan tegung silila aya sora nu kunsrang-konsreng. Tuluy simpe deui, rei buru punduk cengkat, awak dak sakala ngaleper. Mama, Sora ti tukangeun kuring. Mama, keur naon di dinya? Kuring soak, tuluy satekah polah malikeun awak nu geus ngoprot kuesang. Budak nangtung di luar pager imah Bu Haji, panon dibelel-belel, najan poek, sidik bener Agus budak kuring. Kegancangan kuring nyampeurkeun, gabruk kana awak budak. Kunaon ari si Mama? Budak ngagebi-gebi ka awak kuring. Hayu atuh ka imah ua teh. Pan saur ujang oge antosan bari dipapageun. Kuring teu mampu nyarita, ras inget ka budak nu asup ka jero imah Bu Haji jeung sora nu kunsrang-konsreng, teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Cililin 2 Juli 2014. Pamirsa, pina nu sakitu anu tiasa kapihatur,
kirang langkung nasim kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.